Aing awak kakara kejagur kamari. Aduh, aing kakara kejagur kamari. Geluting si wateng aing wadal awak saya teh segede tumila, saya tak gede-gede amat segede tumila, tapi burung teh edas. Gede aing mah. Wah nih buyar dulu aing ditonjok ke eta bararagap ieu. Pereupna sagede talapak kebo eta kebo eta. Pokoknya gede aing baleuiru. Aing nyeri aing ngangsa itu. Dasar sisawiti aing nu ngebalan ieu mah. Rieut ulu aing. Sare aing yuk. Penting aing tuh bisa sare mikiran anak aing. Mana jauh di pesantren. Wah, geus kieu nya. Mah di bakalan ku aing duit 5.000 perak. Aing geus sing kumaha onam asup angin kayak kadalon. Anu ngeureikeun deui. Manya geus kieu aing. Khawatir aing ye ka anak aing ye. Nu panggelisah deui eta. Enek. Pun tiba acapi atap hati bahagia banget Mang Junet bonyok sabelah. Kemana inya? Ngancang be kasih Mina. Mengapa terjadi kangen kasih Sarwiti Jos? Awalnya kangen kasih Sarwiti kayak mana Bella? Halo, mugi-mugi Sarwiti aya, amin. Tapi ay si Mang Berong, ang adalah ya Allah, sugan bae si Mang Berong ade kana ay, amin. Ay, saya tak kunaan, banget na bonyok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon dia ka dia. Ulah marah-marah bae, Mang. Marah-marah enon dia ka dia. Sarwiti sebaliknya di Jakarta. Tacan balik Jakarta. Masih kan gua aing watir nungguan wae. Eta kunaan banget banyak. Gua aing carita nama geut jeung si Pateng anu awakna sagede tumila tapi tonjokanna sagede anak bagong. Deuh banget aing buyar ku si eta ditonjok. Riet hulu aing rimpog. Masya Allah. Deuh wat bonyok ieu aing riet kana si eta. Kudu kumaha gua si eta. Sabaraha Mang eta Sarwiti baturung SD, urang bogo jasa ka manehna. Dia bogoh kana aing. Heeh. Oh. Oke, ieu wae ari dia bogoh kana aing mah. Aing boga anak eta si Sarwiti hiji-hiji lah. Montok cepak cendol. Beuh pokona mah. Biang pokona mah. Nah, amun dia bogoh bantuan aing tah kana anak si Tumila bayi bagong tah. Geus gampang eta mah. Gampang urusan eta mah. Deuh aing bonyok ieu. Tapi setuju nya Sarwiti ditikakeun jeung urang. Geus sabodo amat aing kumaha ka badituna. Geus deal nya. Heuh yang penting eta tah si anak bagong eta tah. Kumaha carana eta tah? Lu aing deuleu tah. Deal nya. Heeh, deal. Geus urang rek balik heeh. Geus digerak ka ditu dia. Pateng, hadis ya. Cabut bayawa. Eta si Mang Berong kunaan banget bisa banyak itu. Tonjok waing. Iya ya. Orai nya, mata kayak gitu tah. Eta sia, gila kau yang menang mah. Maeba, hari Maeba kemana? Nyungsep tanah di tina WC. Aya naon beungeus kesemek dia. Bukan bae. Iya, pesan nanti ambu. Saha?
sami. Mina, sia. Aing geus nganter pesanan teh ka rumah Eba. Sia kamari kan daek. Nanti perpelil kaboga aing. Kuara di kaboga beneran aing. Ting bating-bating dia tumbila, nya bau. Oke, oga. Aduh, si Mina ogaweun kena aing kumaha ieu. Sampai bela kana berakhir. Cuaca indah amat. Cerah deui euy. Mending aing nong kebon bae lah. Mun aing kamari moal di tong ruyuk. Lah, nong kebon bae. Ruyuk bae. Angin bawalah Abah dahir ka kebon. Kebon aing ruyuk. Lah, nong kebon. Ruyuk dia mah. Kebon aing ruyuk. Ayeuna dia bukan kadal. Orang tadi nembak si Mina. Ju orang tadi tarima, orang sangka nantah tumbila. Orang dari hate bah. Ari kitu. Ya kejadian jeung si Mina. Aing kaceplosan ieu. Ampun bah, ampun. Mantap ke dia ulah ngalalaga Abah dahir dia. Puas aing tadi ngagebukan si Pateng banget kadal seetak aing. Geus lah. Abang semana bang? Tadi abang ngagebukan si banget kadal Di mana? di kebun Abah. Amun sia teu percaya tolong ke kebun Abah. Nangis bang orang nongol Kalian kudu gebukan di setan ngalunjak. Ih, bener baik tambah dahir. Cepatan di kebugan. Aing sakelerek duluan lah. Akan. Balik lah. Pegawaian aing beres sih, ngajual cau 1 kilo. Duit geus meunang aing sagepok. Lah nganjang aing. Neng di mana, Neng? Tadi kapain ah? Mereka payun. Bahaya gelis amat sih. Aduh, laku ku aing puting janjangan mah. Aing salah jalan. Oh, no.